Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Pokoknya mantap ngajinya. Pola makanan semangsa-mangsa kabuktian. Namun ar-risalatu risalah. Kitab risalah. Al-madhkuratu anu geus ditutur. Eta kaina anu tumata. Min abda'in kitabin tina pang aneh-anehna kitab. Di kitab jami'ul muqni teh kan kitab pang anehna. Saru sanin. Soalnya iya dongeng kita mungkin apa itu top al-maghfurah aneh. Ayat akhtar yang tak bisa anu manggihan kaulah karena itu kita la alam misalin daya pangsana ilmu tauhid tidak ilmu tauhid. Kapan kukurin kitab tauhid Allah hebat seperti kitabnya. Hebat kitab dengan cek anu terangan dari sini. Yang berarti al-maghfurlah Kiai Mabrur sarjana hukum di Ciawi, pimpinan pondok pesantren Salah Tarjuning Rahayu, dosen tafsir di IAIN. Simkuring diberi kitab. Ahli tafsir itu kan. Putra Kiai Abdul Bari. Hari Kiai Abdul Bari teh jangan pun aki mama. Sekanya nambah heula. Lamun aya mama ka dieu jeung Raden Didi. Bapak teh keur ngurucok eun. Mabrur ganti aing ngurus. Langsung yang harupan. Tamu. Baladan teh sih. Malah inte teh cenah fungsi kejadian tu Raden Didi. Oh, sabab naon? Pinter ngaji dah jangan bro. Nah, eta kusimkuring diberi kitab. Pak, dasar meneruskan. Simkuring ngebahas cek aja ngobrol. Kuring ngebahas la ilaha illallah. La ilaha daerah mustahilat, illallah daerah wajibat. Cek aja. Kuing mah terangsukeun wajibat dina la ilaha. Eta mah daerah mustahilat. Tapi cenah ieu di pesantren anu aya la ilaha ta aya wajibat aing mah miluan cenah. Gitu. Sabablah Nabi nganapikeun ilahun ti makhluk. Ari makhluk mah kasifatan ku sifat nu mustahil di Allah kan. Jadi daerah mustahilat itu. La ilaha. Sabab nganapikeun ilahun di makhluk. Netepkeun mustahilat di makhluk la ilaha teh. Cek aja na Madinah zikir la ilaha. Itu sabab Allah kesifatan kudrat. Ari lawan kudratan azu. Ari azu itu mustahil di Allah. Wajib akli tetap di makhluk azu. Lamun aya makhluk ta azu teu arti ku akal. Oh, eta daerah mustahil betul. Waktu aya kene kabungkul. Ajengan geuning cenah teu nyawa dikasih geuning. Batur mah datang sok nyawa heula. Cek sumring. Pak Kiai ngantos ada cing. Dina dikir la ilaha illallah. Mustahilat jeung wajibat. Ngan di abdi mah istilahna benten. Kumaha cenah dengan la ilaha makom bako illallah makom pana cenah. Kakak kumaha makom bako teh sih? Terangkeun ku simkuring. Makom bako kieu. Makom pana kieu. Makom bako mah tajali ka Allah ingat ka malu. Makom pana mah tajali ka Allah poho ka malu. Atuh kitu mah sarua jeung bapa di dieu sih. Ah, pengen teu nyawa jeung euy ka euy. Ah gitu. Ari geus turun aja na kieu ngaos teh buat intelek ya. Pangikeun bapak-bapak da kieu unggul ngaos.
di Kiai 50. Di mana-mana datang. Eta teh kapinteranna pas cek pisah cintawana Kiai 50. Cek panjenenganna teh panggihkeun bapak-bapak Allah dina saban-saban tagoyurna alam. Manggihkeun Allah dina negatif na positif ka panggih Allah. Yang mau dikerugi alin ka Allah ai kerubungan urang aing. Eta manggihkeun Allah kudu dina saban-saban tagoyurna alam. Tak kitu ngajelaskeun. Ari geus ngaos teh seueuring sok cenah jengan pagayun. Maos pagayun. Ulah ngebahas makom. Ayam makom teh makom hadoroh, mukasafah, muayana, musahadah. Makom rogibin, abidin, muridin, salikin, wasilin, arifin. Rupasola jengan teh. Ari geus ngaos teh nyalukan pagar agung tadi aja. Pagar agung ieu. Ari geus kadinya. Cenah we. Bapak itu apa bapak teh cenah tadi disebut. Benernya cenah hirup malah tak kabur pada habis sekolah. Kunaon cing teh Pak? Ilmu mah aya geus kapan ku budak encan ku kolot. Sok cenah tulikeun ngaos di dieu. Tulikeun. Tor ngaos. Mun ngaos aya cingkul gigireun. Ngaos di parut kiai. Cuk anjeunna ajengan. Wayana kudu ka dieu sebulan sekali, kamu henteu doraka. Ieu kiai nu datang hayang nyaho Allah gitu sih. Mun henteu doraka cenah. Cuk anjeunna. Aduh. Da meureun geus kaartos teh. Uhi deui sumbering. Ngaos deui kadinya teh keurang sasihan ngaos terus. Manggil deui ajengan. Tina kitab naon cenah ngobrol teh. Bener bingung. Uing loba ngaca kitab teu kapani eta teh. Asikeun kitab jami'ul muqni. Ya Pak. Mun langkung teuing pangnyoretkeun saur musanifna ya, guru abdi sababna. Abdi mah guru ka musanifna ya. Ti anu katurunan di Sultan Agung Mataram. Namun anu kurang pangnambahan, tapi wayana hujana kudu dikabdi kan. Siap, cikunan. Terus kira-kira menang sabulan datang ke itu. Kedua anda ya kudu minta bermata 4 minta. Tapi bermata 4 cenanya kali. Datang ke itu. Kumaha sih Pak? Kitab deh pas. Pas. Ayo ajengan pinter itu. Pas yang kurang lebih. Batu besok nyalahkeun heula mah. Kitab teh kumaha wali pelama. Kumaha cenah ieu teh jiga idopat make alif lam padahal sifat. Roban cacawarkeun kitab ieu teh. Kunaon cenah ngabuang Pak jawab. Karena diuang sama sekali Pak jawab aja. Itu suruh mencacawar. Iya mah jangan ngadaguan nyawa bintut. Pas aja. Ayo segitu teh. Ngobrol. Kawalah cenah jangan luar kamelang. Sunan cing teh. Ya ngobrol di sini. Ajengan teh mempelajari kitab lain 4 tahun 2 tahun. Tahun sabana cing teh Pak. Haji tercenah euy ngomongna kos kitab ieu cenah. Terus saya mah tadi aji ya kitab di aus kayak di sarjana hukum itu di aus. Lo pengarkun kos pansur kiai sarpu kosong mah gitu sarpu ngarang bapak-bapak ari ngaguru teh kana umur kana ilmu. Karena ilmu heuh cenah sing ajengan yang ora keneh urang jeung guru cenah. Langsung, bantu tuh urang jadi. Kan sidang mau sebulan sekali di dia. Urang guruan kurang. Malah buka duit mah guru nak cina datang ke dia teh cina. Kan pulang itu buka duit aja kan cek. Di pagar agung deket cina. Kalau dia itu sasihan, harus tapi. Abdi menariknya eta nuti secawat kan.
Ya kitab teh hebat aja kan. Kitab hikmah ya sih. Cek aja. Kumacing dia, itu cenah buka. Jismul insan kulluhu sirkun khafiyun. Kitab itu judul lagi geus hebat nih. Ini yang judul kia batur. Sok di mana cenah? Jismul insan kulluhu sirkun khafiyun. Bil ikhlas yang kasifu anal fa'il huwa Allah Ta'ala. Yang kitab itu judul lagi geus hebat. Kan tadi aji macam di dia sebelah sekali. Kalau tengah ngawas, itu. Tak itu yang riwayat nanti kan. Maka itu kitab aneh memang benar. Ringkas ya kan. Kitab tekad yang paling ringkas. Kitabnya ya maca logatnya tersulit. Nah sebabnya musonifnya orang Indonesia. Ya, ima Arab Indonesia. Orang-orang macam Arab Suryani. Arab di Timur Tengah mana apa boleh kan? Kudu paham narkibna, kudu hafal ilmu lugha, ilmu balagha. Ya mah Arab Indonesia, tak keliru gimana gatan? Tanya sama gatan di kitab, keliru. Pas runtuyan bahasa Indonesia, pas orang Tasik ngomong bahasa Indonesia, beda dengan Jakarta. Bener kan? Terkait kalau begitu. Karena lu gua kan orang Jakarta begitu. Orang Tasik mah kok Indonesia tapi juga Sunda. Gitu. Ya gitu kan. Jadi linder kita kitabnya. Kan maknanya jero gitu kan. Itu maknanya jero, logatnya gampang. Tapi ya teh linder linder logatnya tapi maknanya sulit. Sulit nanti daukiah di mana? Ya nggak bahas musahadah. Ari nerangkeun musahadah mah tarif ru'yatul laki gampang ngarogatan. Tapi rek daukiah di musahadah eta mah hese mah perlu taroki jeung sulu. Perlu mujahadatun nafsi. Kudu ngaliwatan rob mustawan qawakosen au adat. Can bisa tajalidat mah hese rek daukiah di musahadah teh. Hukum bisa nerangkeun hukum. Aran tajali kieu sakumaha cek dina takrif. Aran musahadah kieu sakumaha cek dina takrif. Tapi daukiah hese. Tajali orang bisa nyebut, tapi ngasaan tajali hesenya. Sing ikhlas ya teh ibadah urang rek ikhlas ya mana tuh ikhlas teh teh. Daukiah sulit. Kalau kata mah sulit, ngartikeun ieu kitab sulit ngan daukiahna hate. Ari daukiah cenah teka nyaksi sir kana makna anu tertulis. Eta daukiah. Ari daukiah mah paningali hate nu caang nu pinuh sir robani eta daukiah. Dawat wujdan idrok. Eta maknana tarluk. Hiji-hijikeun emanana. Naon paningali hate nu pinuh nur ilahiyah. Caang hate tuluy hate ningali tajali ka Allah tahu kapangi ku hate eta disebut nanti dawokiyah gitu. Jadi tajali teh lain beja ngasaan manehna tajali gitu. Lamun musahadah lain beja tapi manehna dawokiyah di dalam musahadah. Sehingga musahadah teh teu ngikuti takrif kumaha cek pamangi manehna. Mentak ari dawokiyah ilmu laduni kan. Mata cek ulama yukio, cek ulama yukio, cek ulama kio, musahadah gitu mah. Mata seueur ngajelaskeun ilmu hakikat nu teu aya dina kitabna. Eta sabab ilmuna lalu nerangkeun la ilaha illallah ge Pak. La ilaha makom bako, ilallah makom mana. Itu kumaha ngaran makom bako. Makom bako teh kan ahdiyatul jam'i wal farqi. Eta makom bako. Ngajikeun farqu jeung jamu ingat ka makhluk teu ngahalangan tajali ka Allah teu ngahalangan ingatan ka makhluk eta mah kumaha ngaranna gitu. Fi ilmi tauhid dina ilmu tauhid aya fi ilmin tegasna dina ilmu yorokun dikanyaokeun bihi ku itu ilmu namun faridullahi taala nunggalna Allah taala bil ilmi laduni kal ilmu laduni. Ilmu laduni teh rohani diurukan ku Allah ilmu laduni.
Guruna Allah yang mulai diterima. Lain ladang baca kitab, lain ladang nalar, lain ladang di guru, menang nalar, tapi diurukan rohani dan Allah. Itu yang mulai dulu. Itu. Lain lain itu laduni. Itu bil ilmu kasbi kalau ilmu kasar. Lain ilmu kasar kalau mulai dulu. Lain menang nalar, lain ladang belajar di guru. Ilmu laduni mata kuliah masuk yang mulai dulu. Ari anu kitab mah arek nerangkeun ilmu teh kudu maca kitab heula. Teu sanggup nerangkeun wae dina kitab, da camboga laruni. Kewe kudu maca kitab perkara diterangkeun. Ari teu sanggup mengganti sakumaha kitab. Itu. Sonapa anu ngambil keusane kan itu kita berimau dengan rahmat kaitu muslim insyaallah taala Gusti Allah taala itu anu dimajukan macan min abda kitabin sunipa itu tipang aneh-aneh kitab anu dianggit itu kitab gitu lamun sunipa mah kana kitab juna lamun sunapa mah paina sunip itu sanapahu takdirna mah gitu. Wa ajma' maudu'in jeung pangumpul-ngumpulkeunana anu dianggit. Pangnaonana pangkumplitna cenah. Wa ajma' maudu'in jeung pangkumplit-kumplitna kitab tauhid nu dianggit. Jadi nerangkeun tauhid teh komplit ti awal sampai ke akhir diterangkeun. Ti mimiti eta ilmu tauhid nu ka tungtung tauhid teh aya dina kitab ieu. Itu. Wa ajma'i maudu'in itu min abda'i kitabin wa ajma'i maudu'in. Ay asmali ma'rufin tegasna pangawungku-wungkuna anu dianggit. Fihi dina ilmu tauhid ay fi tauhid tegasna dina ilmu tauhid. Alamik dari hijmiha tetepan karena ukuran runtuyanana itu kita kata nabi kana risalah meunang risalah. Tah, ieu pang ningali kana runtuyanana eta risalah, tah ieu teh pang hebat-hebatna. Kitab teh aya nazmiha tegasna runtuyanana itu risalah. Itu Ulifa anu dianggit, naluhwa itu kitab gitu bisa. Lamun alafa anu nganggit, sahwa itu musannif. Itu rahimahum rahmat itu musannif sallallahu taala Gusti Allah taala. Ali alam narki paling bisa wae kumaha. Tanbihun ada hiji pangiling-iling. Alamat tak amalna samang-samangsa mikir-mikir kaula. Wa nadara jeung ningali kaula. Tiba di kutub tauhid dina sawena pirang-pirang kitab tauhid. Faidan dina dikana kitu hiya ta'rifu risalah eta fi ilmi tauhid dina nerangkeun ilmu tauhid. Risalati qalibatil alfadi risalah anu deukeut pirang-pirang lafaz nu jaziah pangringkes-ringkes jeung ringkesna itu alfaz. Pada haqiqatil ma'ani itu jeung panglemes-lemesna pirang-pirang makna. Itu. Pada haqiqatul ma'ani kana risalah tegasna lemes-lemesna pirang-pirang makna. Wa anggalu jeung pang sulit-sulitna itu ma'ani. Binisbati kudu nisbatkeun dipahami kana pahaman kami al-kusuri anu penuh. Nah gitu. Ieu teh lafazna mah gampang, deukeut, ringkas, tapi maknana mah sulit. Itu kieu. Ulama atlaqna samang-samangsa mutalaah atau ningalian kaula. Wa ta'amalna jeung mikir-mikir kaula. Pa'amana maka muralangkeun kaula an-nitro kana pemikiran. Dima'aniya dina makna mana itu risalah. Ia itu risalah eta risalatun muhimmatun risalah nu penting pisan bil khosi pikeun kanu pinter wal ami jeung kanu bodoh di ma'rifatil khosi dina naekeun ma'rifat khos ba'da ma'rifatil ami sanggeus ma'rifat am wal hada kuayana kitu man sing saja malam ya'rifa nu teu nyaho itu siman kana eta risalah sora jadi siman eta kitu gobnun fahisin dina rugi anu banget. Wah mun teu nyaho ieu kitab teh rugi banget ibadah kita. Sebab itu apa hakikatnya ibadah? Dijelaskan maksudnya ibadah di dia kan. Biasanya mah kitab-kitab berangkan prakteknya ibadah unggul. Makbul lagi dirahasiakan. Di dia mah dijelaskan di kitab makbulna amal, diganjarna amal aya di kitab.
Mata untuk kudu wah ada diutari mana mah kumaha aya syaratna, syarat makbul, syarat maju. Lamun kieu diganyar, lamun kieu mau keur ditarima ngancan diganyar itu. Aya dina kitab dia komplit kan. Mata paham aturna, sabab paham kana ilmuna, nyaho ukuran diganyar jeung teu diganyarna amal. Apa ukuranna? Ya sanokan teh nyaho ditarima jeung diganyarna masuk ituannya. Pada ngajina pikir hukum yang mana praktek sholat hukum, siapa sholat itu diterima, siapa sholat itu diganyar. Kan dia aja mabrur dan makjur. Ilmu mabrur, ilmu makjur ayat di dalam kitab. Mantap, nu ngaji ya kitab bahasa haji ke beda. Di dalam hukum ya hukum abidin, ayat hukum salikin, ayat hukum wasilin, ayat hukum arifin. Pak Iwan terangkan bab hukum itu. Hukum apa bukan mah diterangkan definisi hukum, nggak segitu. Ada hukum tingkat abidin, muridin, wasalin, wasilin, arifin mah terjelaskan tuh. Dijelaskan di dalam kitab mah. Wa husran mungkin jeung rugi anu pertela. Lamun teu apal ieu kitab jadi ngaji kitab rugi anu pertela. Kalau mustahji seperti ngabuguyonkeun bidini kana agama, seperti ngabuguyonkeun agama. Imanmu ari iman itu si amil si jalma tak itu maksudnya ari iman eta si iman eta muntaribun anu galider wa mutajaljiun jeung anu genjlong itu tujaljiluhu ngagenjlongkeun kana itu iman non asukuku pirang-pirang kamangan wal awhamu jeung pirang-pirang waham sangka salah wa yuwaswisuhu jeung waswaskeun ka itu si iman non asyaiton setan ma'u ala batihi sarta nulimkeun itu si setan alih ka siman dia mau kana itu siman bari siman eta Allah di anu yu'minu iman siman bil ghaibi kana ka Allah la yahribu tanya siman Allah ka Gusti Allah azza wa jalla bil yakin kalawan yakin tanya ka Allah kalawan yakin iman mahjubin anu yu'minuna bil ghaib iman kan ghaib sa Allah anu ghaib teh sabab teu bisa ningali sirna jalma nu mahjub ka Allah teh gaib. Itu ada jalma anu maqam arifin mah makhluk nu gaib Allah nu zahir. Sabab sirna tajali ka Allah makhluk mah Allah sabab ada mun makhluk nu boga wujud dengan Allah wungkul. Makhluk mah teu boga wujud jadi makhluk Allah mah Allah aya. Ya mah Allah aya makhluk aya atuh jadi dua anu aya teh. Atuh mau sifat kamu gitu. Padahal tauhid mah nunggal. Allah wujud, makhluk teu wujud. Allah bisa, makhluk teu bisa. Allah Ta'ala nyaho, makhluk teu nyaho. Allah Ta'ala ngadawu, makhluk bireu gitu. Allah ngadawu, makhluk ngadawu. Atau aya anu sarupa jeung Allah sifatna gitu. Padahal dina wahdaniyah sifat salabiyah kamu pasif salian dan Allah mustahil ngabogaan sifat seperti sifat Allah. Allah kesifatan wujud, makhluk mah ada mun makhluk. Geuning aya wujud beda diwujudkeun ku Allah. Waktu wujud teu boga wujud sabab wujudna mah boga nu ngawujudkeun. Makhluk mah sakadar diwujudkeun ku Allah. Makhluk jeung wujudna asal afal Allah. Tapi Allah kesifatan ku wujud, Allah dat ari wujud sifat. Beda jeung makhluk mah aya jeung datiah makhluk mah tapak damel Allah. Allah jadi sifat, Allah jadi apa? Mata nu boga apa mah Allah hungkul, nu boga sifat Allah hungkul, salian ti Allah teu boga apa asma jeung sifat, nu disebut pagawean di makhluk mah harokatin sukun robah jeung cicing. Anyar saud cicing tas robah tas cicing. Anu disebut sifat di makhluk a'radul hadisa. Itu bisa macul. Bisa didinya lain sifat jalma kijaidna tapak damal Allah bisa nu aya di kijaid ge tapak damal Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun itu untuk kedar itu moga-moga temun kedar wae istighfar sing loba moga-moga Allah tadi mautan salaki jadi ahli wusul ka Allah sakitu ngaturkeun ada nama wa iyyakum ajma'in Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'at
مطلبي